Ya teman yang bisa. Maju setik itu tukang roti bakar. Cenah tah lihat teh sabur beri hargana teh 7.000-an. Ini resep sih kami ngali simangna keur live cooking. Barang dibawakeun teh alas siam dipanas kene barudak. Geus pugu atuh nu kieu mah bener-bener amik seteka tulungan. Ya lo mah teh sakalian yang pabrik-pabrik blueberry na kadieukeun taplokan kasih kami. Maju setik itu tukang bakso si Mang Kumis cenah tah bola obi jeung bakso jeung lato-lato jeung kaloci sarua teh mah. Neng sarua tapi ibuna tertukar cenah jeung bapana teh. Barang dibawakeun teh alas ya bener barudak geuning bakso teh indungan. Aduh kan ya bakso si Mang Kumis mending ngeunah teuing barudak. Komo deui bari nyuruput si sauna mah. Geus mah murah ngeunah loba deui mah cepanan sakieu barudak lobana. Ngejer riasina teu wawaduka. Teh mending ngeunah pisan. Urusan di koros sudah tidak bisa ditanggulangi. Lihat teh es doger naonnya es naon pokona mah hargana teh mung 5.000-an. Barang ditinggali teh alas siam di warna-warni kieu mah. Ini mah bener-bener otomatis membanyur di korosi kami dengan baik. Aduh kan ya teh manis seger pisan. Lanjut part 2 teh di es teh mana lagi?